Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia rahayu sagung dumadi kasadayana. Dina dinten ayeuna urang pedar lalakon dina judul In Harmonia Progressio. Kumaha ieu jalana carita? Mangga urang Bandungan ku salarea. Wilujeng ngadangukeun. Prung. Ari tempo gawe peuting teh sok hoream. Pangpangna dina waktu balik eueung. Lain kunanaon atuh da, imah kuring mah jauh ti jalan raya, kudu naik ojek heula. Komo peuting-peuting kieu. Ojek geus tara aya nu mangkal. Kapaksa we kuring balik leumpang. Di jalan sok eueung. Komo waktu ngaliwat palebah astana mah bulu punduk sok asa muringkak. Gelebugna angin nu nembrag tanggal awi nambahan ka keueung. Kitu deui poe ieu kuring balik gawe rada telat, da ngalembur heula. Gok ka jalan langsung megat angkot. "Kiri, Mang," cekeng teh. "Ka mana, A?" Supir nanya. "Katalun, Mang." "Nya, sok naek da kalangkungan ku abi," pokna supir angkot teh. Na jero angkot taya panumpang sejen, ukur kuring. Sajajalan si supir nyarita yen manehna ge erek balik. "Untung we saarah," cek kuring dina hate. Barang tepi ka pertiluan, kuring eureun ngasongkeun duit 2.000. Teu ditampa pajarkeun teh ku aya nu maturana oge atoh cenah. Nya kuring nganuhunkeun. Di pangkalan geus teu aya ojek hiji-hiji acan. Kuring ngajentul sakedeung. Ret kana jam tangan, geus jam 12:30. Paingan geus eueuh ojek, kuring ngagerantes. Tungtungna kuring balik bari leumpang, kusabab mapai jalan mah rada jauh, kuring motong jalan mapai pakebonan. Sajajalan hate rerencodan. Gelebugna angin jeung sorak kalakai murag nambahan ka keueung. Komo deui palebah astana, bulu punduk cing paruringkak. Komo ras inget yen ayeuna teh malam Jumaah, kasieun teh beuki nambahan. Kuring rutret ka kenca jeung ka katuhu, katingali aya nu ngebul palebah kuburan. Nu ngadurukan meureun, pikir teh ngupahan maneh. Gagancangan kuring leumpang, baranggok palebah irigasi, katempo aya nu keur cinukduk dina got. Kuring atoh da sidik keur keueung, buburu we disampeurkeun. Da pamikir teh paling ge nu keur nyebor nungguan cai. Beuki deukeut, kuring rada ngarengkog. Disidik-sidik teh geuning awewe, diharudum samping kebat bari jiga nu ngais orok. Kuring ngarandeg, mandog mayong teu puguh rarasaan. Tapi dalah kumaha, kapaksa we nuluykeun lengkah. Baranggok kuring nanya ka eta jelema. "Punten Bu kalangkung," cekeng teh. Manehna teu nembalan, ngan ukur tungkul diharundum samping kebat weuteuh. Buukna ngarumbay panjang, lempes jiga nu geus kurames. Make rok gugujubahan bari lalotro, ngangais orok nu teu dibajuan. Kulitna sepa, sakoreretan katempo getih, geus nguyumbang di handapeun sukuna. Kuring beuki gancang leumpang, jantung ngageder, da geus yakin eta mah lain jelema. Sajajalan katempo getih ngajarang-jelang, kasorot ku batre nu geus ngetit tereh beak batuna. Karek ge 5 lengkah, batre ngadadak pareum. Kuring rungah-ringeuh bari ti paparitit leumpang, ret ka belah kulon, katempo aya nu ngelun. Diinget-inget teh geuning palebah kebon Mang Jojo,
sugan we aya meureun keur nyebor. Kuring nyampeurkeun, "Mang, Mang," cekeng bari uyap-ayap, katempo seuneu ngagurah, caina teko geus ngagolak. Barang anjog ka saung, katempo Mang Jojo keur siduru. "Keur naon Mang?" cekeng teh. Mang Jojo teu nembalan, anger we cinutrun hareupeun hawu nonggongan kuring. "Mang, gaduh batre, ieu nu abi pareum," cekeng teh. Mang Jojo anger jongjon, teu ngaliek-ngaliek acan. Kuring kerung bangun panasaran, terus nyampeurkeun. "Na kunaon Mang Jojo teh?" jero hate kuring. Kuring ngadeuketan, maksudna mah rek nepak tak-takna bisi kasarean. Barang diguyahkeun manehna jol ngudupruk. Kuring reuwas. Barang dicengkatkeun ku kuring ngajenghok beak ti karep. Mang Jojo geus eueuh nyawaan. Beuteungna urut nurih. Eusina geus buyah bayeh dina ember di handapeunana bari pinuh ku getih. Paingan jiga keur naleukeum. Kuring reuwas ngadegdeg, syukuran cocod ngageter. Keur kitu katempo teko nu ngagolak melewereh beureum. Korosak. Ti jero saung, kuring rungah ringeuh rutret kaditu ka dieu. Sreng, sreng, sreng. Sada nu ngasah. Kuring ngudupruk, ngadegdeg, syukuran cocod teu bisa ngalengkah. Kuring gegesor nyarande kana tihang saung. Bray pantos saung muka. Katingali aya nu ngajanteng bari mawa peso. Buukna jabrig ngarumbay, beungeutna teu katempo da sidik ukur kacaangan ku seuneu anu ngabulak. "Sia kudu modar, bongan geus nyaksian." Pokna bari nyampeurkeun, lengkahna beuki deukeut. Bruk, bruk, bruk. Sora sapatuna kadenge, kuring beuki rahan socod teu walakaya, manehna beuki deukeut. Bres! Peso kana pingping. "Ah!" Kuring ngoceak dina simpena peuting, ti buburanjat kabur. Peso nancep keneh dina pingping, kanyeri teu dirasa. Kuring maksakeun lumpat ngajauhan, brus kana kebon jagong anu rarupet. Ngahaja meh teu kapanggiheun. Palebah solokan, kuring nyumput bari ngararasakeun kanyeri, muringis bari renghap ranjuk. Korosak, korosak. Ti kajauhan, kuring ngapepep bisi kapanggih. "Teu kudu kabur. Ieu getih bakal nunjukkeun di mana maneh, ha?" Beg teh. Jajantung asa coplok. Barang ret kana suku getih geus ngajarang-jelang. Pinasti saja jalan nyarak celakan. Kuring cengkat, maksakeun lumpat deui muru ka jalan gede. Sugan we aya jelema keur dipenta tulung. Ingkrud-ingkrudan kuring leumpang muru ka jalan. Lebah irigasi kuring ngarandeg. Awewe nu geus orok di tiung samping teh aya keneh. Anger we diuk dina got. Buah-buah korban jelema eta keneh, pikir kuring. Ngawawani maneh kuring nyampeurkeun, tuluy muka samping kebat nu ditiungkeunana. Breh teh geuning enya, ieu pamajikan Mang Jojo, Ceu Irah. Beuteungna sarua ngabudael tapak nurih. Orok nu diais katubles parat tina tonggong Ceu Irah. Bari ngadegdeg, kuring lumpat deui, nyumput dina tangkal kiara deukeut kuburan. Nyempod bari ngararasakeun kanyeri. Korosak, bleg! Manehna jol aya ngajenteng di hareupeun kuring.
Tong loba ucing-ucingan jeung aing mah. Getih sia nu ngajalang-jerang di jalan satapak tadi, nuduhkeun sia aya di mana. Pokna bari ngilik-milik peso. Naon salah aing? Teu boga urusan jeung maneh aing mah, cekeng teh. Montong loba bacot. Sungut sia nu bakal jadi masalah mah. Pokna bari ngahoak tuluy nojoskeun peso. Kuring nangkis. Bres kena kana leungeun. Ah! Cekeng ngagorowok. Sakali deui peso ditojoskeun, bres deui kana dada. Kuring teu walakaya, getih geus melewereh saawak-awak. Rasakeun sia, bongan geus ngaganggu aing. Nyawa sia geus kacekel na leungeun aing. Pokna bari ngacungkeun peso. Kuring geus pasrah barang rek nubleskeun deui. Buk! Manehna ngarumpuyuk, ngagubrag ka gigireun kuring. Barang ret ka tukangeunana, bapa kuring keur ngajanteng mawa paneungeul. Hate ngemplong ka cida. Astagfirullah, Cang, teu guna naon maneh? Pokna bari nyampeurkeun. Kuring ukur seuri, meueusan, les sagala paroek, teu inget deui nanaon. 2 poe kuring teu eling, ayeuna keur di rumah sakit. Ceuk dokter kuring beakeun getih. Untung salamet keneh oge, pokna teh. Si emak atoh kacida ningali kuring geus sadar. Ti kamari ukur nyengceurikan kuring, kaciri tina panonna anu barintit. Basa kuring nanya, saha eta jelema nu ngabinasa? Si bapa nembalan. Eta jelema teh urang Tegal Kalong, ngaranna Oden. Manehna neundeun dendam ka Mang Jojo. Baheula kungsi di Wiwirang basa keur dagang di kota. Pokna teh. Dajeng nyana atuh, Mang Jojo mah sifatna rada adigung, wanian. Nu teu apal-apal wae mah matak nyeri hate omonganna teh. Ari ayeuna kumaha tah si Oden teh? Kuring nanya. Ayeuna keur dipariksa ku polisi. Tenang we ujang mah, tong mikiranna naon. Mang Jojo sakulawarga geus dikurebkeun kamari di pamakaman Tamela. Pokna bapa kuring. Untung we bapa pas pisan dongkapna, janten ujang salamet, cekeng teh bari imut. Heueuh, sakitu ge syukur keneh. Kamari teh bapa hariwang, geus jam 2 subuh can balik keneh. Malahan si emak geus ciling cingcat noongan tina jendela imah. Pokna. Nya bapa teh nyusulan, barang nepi ka jalan satapak, katempo aya getih ngajarang-jarang. Nya bapa teh balik deui neang barudak. Tidinya mah bring bae neang deui, nuturkeun eta getih. Ditutur-tutur teh geuning jigana teh ka kuburan, di mana maneh rek dipaehan. Pokna deui. Saminggu tidinya kuring meunang beja ti Pak RT, yen si Oden teh geus dibui 20 tahun lilana. 20 tahun salajengna. Teu karasa geus 20 tahun eta kajadian teh, nepi ka ayeuna kainget-inget keneh. Ayeuna kuring geus kawin, boga budak hiji umur 14 tahun keur memeujeuhna baong resep ador-adoran. Peuting ieu pigaweun ti kantor loba pisan. Nepi tengah peuting kieu kuring can sare keur migawe berkas di ruang kerja gigireun dapur. Budak jeung indungna geus sarare ti tadi keneh. Keur jongjon migawe, kuring reuwas ka cida nalika kaca imah peupeus. Prang! Buru-buru kuring nempo, kaca geus paburantak. Katempo aya batu digulungkeun ku kertas. Barang dibaca, kuring ngajenghok. Mun anak sia hayang salamet, buru datangan aing di jembatan Dano. Ngan sakitu-kituna eusina teh.
Diinget-inget deui kuring ngajenghok. Ayeuna teh poean si Oden bijil ti Bui. Buru-buru neang anak kuring ka kamarna eueuh. Tuluy ka kamar pamajikan, katempo keur sarenang kuban. Mah, si Ujang ical. Mah, si Ujang ical. Cekeng bari rawah riwih. Manehna teu nembalan barang digulingkeun geus eueuh nyawaan. Panonna molotot, beheungna urut tapak nyekek. Segruk kuring ceurik, tuluy indit ka jambatan. Sugan we si Ujang salamet keneh. Gempeur-gempeur kuring ngajugjug ka jembatan, motor dikebut satarikna. Barang nepi eueuh sasaha ukur aya sajeuwir kertas dina tiang jambatan. Turun ka handap ku aing di dagoan. Kitu eusina teh. Kuring turun rutret bari nyalukan. Di mana anak aing? Tong wani-wani sia nyelakakeun anak aing. Teu bogaeun dosa. Cekeng bari tuluy ulak-ilik sabudeureun jembatan. Barang ret kaluhur, hate asa ancur nalika ningali si Ujang keur ngagantung di kolong jambatan. Geus eueuh nyawaan. Kaluar sia! Cekeng bari ngagorowok. Blek. Sada aya nu ngagajleng di tukangeun. Barang kuring ngareret, pres. Dibarengan ku poekna layar TV, tuluy ngaleueut daftar nama terakhir. Rame euy film teh. Bari tengah beuting kieu ditayangkeunna. Cekeng bari diukna kursi regot si kopi dibaturan ku kirbik talus pamere Bikonih jeung Mang Juha. Cag